kuari nitipkeun cak Imam Ghazali ka anjeun pangbacakeun kitab kula nu mana bang dek Minhajul Abidina ke dek nu lainna terutama Ihya Ulumuddin maka pangbacakeun kula ditipkeun ngan omongkeun sahakna omongkeun sabenerna kitu kieu itu adalah pemahaman Ghazali cek Imam Ghazali nu nuturkeun aing nu make paham aing ku aing bakal diraih ke di akhiratna Kangjeng Nabi bakal merintahkeun ka aing Ghazali pemahaman anjeun tuturkeun bawa ku anjeun ka surga. Pada saat harita tahun 2012 pengajian malam Jumat dan malam Selasa hanya diiringi ku santri jeung jamaah nu sangat sederhana paling bebelasan atau puluhan. Karena insya Allah setiap ihya dibacakan di majlis ieu insya Allah Imam Ghazali bakal hadir. Datanglah kami ke makbarah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nu heran selama perjalanan lempang karena tibis kan makbarah jauh loba warga-warga kalaluar nyodor-nyodorkeun kue jeung cai. Kabeh ngarengkog. Nyokot ulah. Ki Jamal nanya ka kula, nyokot ulah ya. Emang kurang kita Jamal besi mayar. Mbong meuli. Alhamdulillahirabbil alamin kami datang ka Syekh Junaid Al-Baghdadi. Didinya aya rambut Rasul. Terus kami jarah tiba-tiba nyegruk guru orang. Cerik tungkul di harapan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Cerik. Atau karena pimpinan cerik kabeh cerik. Nu teu hayang cerik ge dicolokan mata. Didinya insyaallah Syekh Junaid pohara. Gaji pohara. Karasa ieu pohara. Pohara jasa ieu cangkel tadi leumpang. Pegel. Tidinya kami ke makbarah Imam Shibli. Ternyata di makam tersebut wali-wali nu aya di kitab nu sering kurang dibaca aya di makam itu. Kami jarah ke makam Imam Shibli. Di antara karomah Imam Shibli urang asup barhal jelema bae kadinya caharasana tingis. Waktu perang Amerika dibom kubah Imam Shibli teu naon hanya retak-retak kecil. Matakan jadi panyumputan orang Baghdad kadinya nu lain hancur. Jadi jarah ka Baghdad teh tilo kieu ila hadrati teh hanya datang ke makam. Atuh kami ki nurutan. Alhamdulillah naon waya di dinya dikeliling. Tetap guru teh hanya hiji cuman tel nu paling gede karena tujuan utamana adalah Abdul Qadir Jailani ngomongkeun nya hayang geura balik ieu. Hayang geura balik saudara maya. Konon gaji tengenahnya dahar ira. Siapa? Lain eta. Didinya kami menuju Abu Hanifah jarak kurang lebih 5 km. Menuju makbarah Abu Hanifah. Begitu datang ke makbarah langsung merekode taklid. Takriman wa ta'ziman. Siap. Taklid. Kerjaan kabehan taklid. Orang makin macam Abu Hanifah. Siap. Barang datang ke ditu. Jarah karena sieun pacekal-cekal ke jeung bikang nu mau pamajikan. Siting patung tung. Padahal magis warga wudu. Taklid. Taklid. Urang pakai mazhab Abu Hanifah. Didinya guru orang bari tungkul ngomongkeun mohon iki di bae caranya
Henteu kitu ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mohon. Mohon. Kabehan mohon. Aya naon deui? Oh, ternyata begitu guru orang datang ke Abu Hanifah. Cenah Imam Syafi'i ngagupay ka dieu atuh. Ka dieu atuh. Ya Allah ya Rabbi. Maka diinya keneh langsung direncanakeun urang insyaallah menuju Mesir Imam Syafi'i. Kabeh ngarusap tarang nu ieu dikan dibayar. Geus ka Mesir deui. Insyaallah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kucak beres Baghdad, Kufah dan sekitarnya. Guru melong ningalikeun Basra. Aya undangan Basra. Maka direncanakanlah harita berapa Kufah Basra. Setelah dihitung-hitung ternyata teu cukup waktu karena jarak kurang lebih 500 kilo. Waduh. Basra. Karena kakupah doang. Sedengkeun cek Amil sirtu minal basrati ilal kufati wal bacani. Karak datang ke Kufah doang. Akhirnya alhamdulillah Baghdad, Kufah dan sekitarnya selesai. Bari tetap alhamdulillah urang jauh-jauh di Indonesia di Cilongok naon nuku ka haji di teangan alhamdulillah selalu eta nu diomong-omong. Jadinya kami langsung ke bandara deui menuju Iran. Maaf, ieu perjalanan luar negeri. Ngan kula nyarankeun teu kudu ka Irak, teu kudu ka Iran. Sakali deui teu kudu ka Irak, teu kudu ka Iran. Kenapa? Mahal. Mun teu boga duit. Ka Iran berangkat datang hari itu. Subuh datang ke bandara Teheran. Aya pemandangan nu aneh di Iran. Ajana berbeda. Teu seperti ajan biasa. Komatna berbeda, teu seperti komat biasa. Jeung nu heran sekali eueuh salat subuh. Waduh. Iran. Akhirna langsung bis menuju hotel, di hotel menuju Imamuna Ghazali rahimakumullah. Di dialah terbuka pengajian malam Jumat jeung malam Selasa. Akhirnya mulailah berangkat di hotel. Katusi Imam Ghazali. Begitu datang ke makbaroh, kami nggak bayangkan makbaroh Imam Ghazali teh seperti Imam Hanafi. Kami nggak bayangkan makbaroh Imam Ghazali teh seperti makbaroh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami nggak bayangkan makbaroh Imam Ghazali seperti makbaroh Junaid al-Baghdadi jeung masyayikh dirinya Syekh Ma'rufil Karhijan nu lain-lainna. Ternyata begitu datang ke Imam Ghazali luar biasa menyedihkan. Aya di tengah taman hanya dicirian kutu tunggul letih. Maka guru urang lembang lalahunan dari tungkul. Tanggah deui tunggul deui, tanggah deui tunggul deui ceuk mena stop. Urang di dieu bae jarah. Telila nyegruk ceurik ngagungguk.
kumaha carana ieu kula mere komando ceurik teu kahti ieu maca Fatihah geus anak kadar bae urang mah jangan tempat tetis jangan tempat tetis balai dinya mana rokok mana kopi jadi mah taman ieu dibebaskeun ngarokok ngopi bari ngusap mata cai mata ngusap mata cai mataan aya naon begitu ditanya ternyata Imam Ghazali sudah lama tidak ditusi Imam Ghazali Muslilah ditinggalkan tebetah jadi Imam Ghazali cek kula kuduna betahan ieu taman menurut kula pandangan kula mesti lebih enak keneh di Imam Ghazali daripada di Baghdad nginahan keneh Imam Ghazali daripada Abu Hanifah nginahan keneh Imam Ghazali daripada Mahruf Al-Qarni jeung nu lain-lainna nginahan Imam Ghazali menurut kula karena taman dan didinya loba awewe nu make street mantap cek kula mantap Imam Ghazali ya Pak Barohna loba street didinya nu make UKMC jeung nu lain-lain karena taman nasional ternyata Imam Ghazali berbeda jeung urang semakin digitukeun semakin tebetah tuh Imam Ghazali akhirnya kami putar terus Iran jeung nu lain-lainna dalam satu kesempatan setelah keluar di hotel sambil makan alhamdulillah Imam Ghazali nyamperkeun ka hotel cek kula Ghazali mana ieu rombongan nu ngaran Ghazali aya ge Haji Agus Salim mungkin Supendi ternyata Imam Ghazali nyamperkeun ka hotel ngomongkeun intina Imam Ghazali merasa sedih bahwa pemahaman Ghazali kuarisa alam dunia geus mulai dihilangkeun pemahaman Ghazali mulai disamarkeun bahkan di ditu sendiri di tanah airna ternyata cenah konon katanya ihya sudah tidak boleh beredar teueuna kuari nitipkeun jak Imam Ghazali ka anjeun pangbacakeun kitab kula nu mana bang dek Minhajul Abidina ke dek nu lainna terutama Ihya Ulumuddin maka pangbacakeun kula ditipkeun ngan omongkeun sahakna omongkeun sabenerna kitu kieu itu adalah pemahaman Ghazali cek Imam Ghazali nu nuturkeun aing nu make paham aing tu aing bakal diraih ke di akhiratna Kanjeng Nabi bakal merintahkan ka aing Ghazali pemahaman anjeun tuturkeun bawa ku anjeun ka surga masyaallah karena naon pemahaman Ghazali ulah-ulah di luar negeri di Indonesia bae kuari geus mulai disamarkeun jelema asal gogojalian disebutkeun konyol asal gogojalian disebutkeun konyol kuari geus mulai diurang aju kumaha kaji ya aku berat amat buat tuh pemahaman Ghazali pada saat harita tahun 2012 pengajian malam Jumat dan malam Selasa hanya diiringi ku santri jeung jamaah nu sangat sederhana paling bebelasan atau puluhan akhirnya setelah beres Iran maka kami pun menuju Makkatul Mukarramah Madinah ka Madinah heula muka heula ka Madinah heula di Madinah loba anu cilaka di Madinah rombongan loba anu dicilaka di antarana adalah Ustadz Sofa
ngisang make cai panas. Ternyata ngocorkeun Ki Jamal. Alhamdulillah Madinah. Terus kami bolak-balik hanya karena geus kelelahan cek guru urang geus teu naon teu ka masjid ge urang berjamaah di hotel bae. Nu penting mangke urang pamitna babarengan. Kami setelah selesai di Madinah jarah kableh tukang tungkul. Waalaikumsalam. Kiri bae jaraya. Yuk geus beres. Aya naon ka haji? Kangjeng Rasul ngalirik. Waduh. Dibeli mana? Geus lah. Sudah omong. Jadinya kami menuju Mekah. Terus Mekah ngomongkeun didinya aya nu ka Mekah syariat, aya nu ka Mekah thariqah, aya nu ka Mekah hakikat. Nu ka Mekah na make syariat asal sah bae. Lamun nu ka Mekah nang geus make thariqah lain hanya sakadar sah. Supaya kabuka ieu Mekah cek manehna dina antara tausiana. Urang datang ka Mekah muteran Ka'bah teh hanya seongkok batu hideung. Naon sih batu hideung sampai di putaran kos kitu. Sia kudu bisa ka Mekah kajeuleuh Ka'bah. Naon sabenerna Ka'bah? Sia ka Mekah engke lamun ka Mekah kudu kajeuleuh Masjidil Haram. Naon sabenerna Masjidil Haram? Ke lamun ka Mekah kudu kajeuleuh Safa Marwah. Naon sabenerna Safa Marwah? Aduh loba amat ya. Karena ternyata Mekah Masjidil Haram teh ramai anu sangat luar biasa, ada dimensi yang lain. Dia omong gitu ya baik kabihan. Pulang menuju Indonesia, datang kembali ke Soekarno Hatta, dan kami pun bertemu tempat Bacang di Caci Maki. Bacang teh di dia ya, sambil lirik-lirik mana pramugari nu eta teh ya. Datanglah Kak Imah ka dia. Setelah berminggu-minggu jarah kami ke Abah. Poe Jumat ngarimung ngomonglah kabah ento abamu. Asana ieu ngaji malam Jumat bakal rame. Rame kumaha kaji? Rame luar biasa. Asana mual katahan asana ieu malam Jumat. Emang kunaon kitu kaji? Karena insya Allah setiap ihya dibacakan di majlis ieu, insya Allah Imam Ghazali bakal hadir. Waduh, tinggal kula memperhatikan di mana diokna Imam Ghazali. Asana deket tukang uduk. Ih, bener eta omongan teu meleset setik. Setik teu meleset. Hanya hitungan minggu. Plak, plak, plak. Mulailah tahun 2020. Wis lain sawajar. Cak ulah gaji bakal nambah terus. Bakal. Eta nu ngaji urang mananya? Sebenarnya ceknya saparona lain jelema. Lain jelema ya. Bisa dicerikan? Bisa. Kaji coba kula hayang nyaho nu mana sih nu lain jelema? Oh, asal nu ngaji make jas kopiah hideung eta lain jelema. Ternyata haji ya Allah ya Rabbi, dirinya lah terus mulai deui ngomong-ngomong direncanakeun Imam Syafi'i jeung Ibnu Hajar terus-terusan ngagupai.
Sedangkan Imam Syafi'i Mesir ayana. Didinya mulailah direncanakan deui urang bakal menuju Mesir undangan Imam Syafi'i rahimahumullah. Waduh. Kukula ditanyakeun ka Haji, engke jarahna di Imam Syafi'i deui moal. Nya aku mangke ditu bae. Aya ieu ge bisikan Syekh Athaillah cekeun aya. Syekh Athaillah kosna hayang dibaca ieu. Kitab hikamna ieu. Tapi ndek saha cenah ieu nu ngajina ieu. Saha deui ieu? Aya deui cenah nu ngagerokot. Waduh. Itu tahun 2013. Tahun 2013 guru urang pupus tahun 2021. Umurna 57 tahun. Kalau tahun 2013 berapa tahun Haji Pendi? Pupus tahun 2021 dalam usia 57 tahun. Kalau 2013 berarti umur berapa? Iya. Mantakan menerima dengan secara terpaksa. Berapa? 49 tahun geus bisa ngadengi bisikan luar negeri. Tapi sing hade ulah diomongkeun ka sasaha cek cenah keur semasa urang-urang bae. Urang sakadal urang ulah sok omong ka batur. Nah ieu karena ayeuna anjeunna tos ninggalkeun urang pikeun nambah kacintaan kukula dibukakeun seperti etalah al-maghfurlah jeung riwayat pengajian malam Jumat jeung malam Selasa nu alhamdulillah titah dilanjutkeun walaupun seperti apa. Setelah kemautan guru orang memberikan isyarat lanjutkan pengajian malam Jumat jeung malam Selasa insyaallah bakal dibahas ku abah ento. Sakitu meureun nu kapihatur bikusubiring karena situasional urang mempersingkat waktu. Sakitu nu kapihatur urang insyaallah bakal menuju Mesir di lain waktu. Seperti apa guru orang pertemuan ke jeung Syekh Athaillah, seperti apa pertemuan guru orang jeung Imam Syafi'i jeung imam-imam mazhab anu lainna. Wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.